Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Enten naon kamu? Ada yang ulin deh aing ka dieu. Oh, Mau aing boga sesuatu sia jeung sia. naon, Mang? Kayak Tara. Ih, coklat. Mang Didin nyaho bae mun mau beuki jasa kana coklat. Engke heula. Si aing coklat ieu mu. Atuh hayang lah. Tenang, kayak ku aing dibikeun coklat ieu. Tapi aya syaratna. Aya syaratna. Iya dong. Naon ge syaratna? Jadi kieu mu. Aing bogoh ka sia. Sia lamun daek jadi kabogoh aing, ieu coklat ku aing dibikeun mu. Tapi lamun sia teu daek jadi kabogoh aing, nehi-nehi mu. Moal dibikeun ku aing ieu coklat ka sia. Ih, kok gitu sih? Iyalah. Kumaha? Maaf, Mang. Ngumuman teu bisa jadi kabogohna Mang Didin. Kunaon mu? Emang kurang na aing naon sih? Mang, mu Mang geus nganggep Mang Didin sebagai Kakak. kakek. Eta sia kakek. Heeh, Mang. Mu mah teu cocok jadi kabogohna Mang Didin, cocokna jadi cucu Mang Didin. Nah edan, sagi bae ngora keneh mu. Masih kena pantes jeung sia. Entah, Mang. Umur urang mah beda terlalu jauh. Maafnya, Mang. Udah sia lah. Udah ke mana, Mang? Balik aing lah. Jeung naon di dieu ge? Jeung cinta aing lagi ditolak ku sia. Oh, geus balik mah. Tapi dia kan coklatna ulah dibawa deui. Bung aing. Ih. Dasar aki-aki. Ma. Didin geus bosen ngadu da ma. Ang boga kabogoh deui, anggera kawin ma. Geus teu kawawa, anggera jubran jabret ma. Mang Didin kulan mewek. Kok aya saria sih di dieu? Atuh kami mah geus di tadi ti dieu. Nyaho ai Mang Didin kunaon cirik bae kunaon. Jadi kieu dak. Kieu si kieu ceritana. Geser beb. Pompong sautik doang ge. Berarti teh ulah Mang hook barang ori eta ori. Pelit ya. Mang Didin kunaon cirik bae kunaon coba kunaon. Aing. Ngomong kegedean ge cirikna. Aduh anjing. Aing. Aing. Dek ngomong moal. Mang Didin kunaon coba. Eureun. Aing mantos nembak si Mumu. Terus. Laju aing ditolak ga. Atuh lagian Mang Didin mah pugu si Mumu membungeun ka Mang Didin. Nyaho batur embungeun tembakan bae. Paeh kemang batur tembakan bae mah. Atuh ngaranna ge usaha. Sugan bae gua rima daegeun. Tapi orang tetep Mang tadaeng gitu. Oh. Alunya amat ya aki-aki bau taneuh. Sembarangan sih mah. Nyebut ka aing aki-aki bau tanah cenah. Oh, Mamang. Pinekeun. Mang Didin ke mana? Awas ya, dek mabur aing mah. Barason hirup di bae mah. Mang Didin. Ih. Pong, gawat ieu mah. Gawat kunaon tiga? Mang Didin bisa bunuh diri doang, jatah di ngomong nangis barasan hirup. Ayonya. Bahaya mah. Sayuran kan si Mumu lagi yuk. Oke, ayo si Mumu bebejak si Mumu yuk. Yuk. Ayo tika yuk. Batu bilaan amat baik ibu. Masya Allah. Aku na benjo. Mana masa sampun aja maka sabun colek jinjo. Ih, pinakeun serius. Aku punya tanah. Dak. Bang Didin kunaon itu memek? Ih, heuja. Ih, tangan. Ayo. Mang. Mang Didin kunaon? Sedih. Sedih kunaon sih, Mang? Oh, sedih kunaon, Mang? Cinta aing ditolak dan ku si Mumu.
Satu lagi yang ge, kuawanianan nih Bang si Mumu. Betul. Ingat Mang, si Mumu mah cocoknya jeung urang yo. Karena saya tompel lah. Kasih lagi moal begieun. Ngoho, tempokeun be. Geus lah, aing mah balik. Teu kuat, perih pujut aing. Asa di cakaran maung bae. Ulah balik mang, keur galau mah ulah sok sosoranganan, bisi hilap, ju bunuh diri ke ujung-ujungna. Betul tuh kata Om Subek. Soalna lamun Mang Deden paeh karena bunuh diri, engke benyo sieun. Sieun kunaon sia? Aing nu bunuh diri, sieun nu sieun. Sieun di bobongkongan lah ku Mang Didin. Eta sia. Soalna Mang Didin mah hidup kene ge geus serem, komo dia jadi bobongkong meureun. Mah edan benjo, sama timba ating aing paeh jadi bobongkong. Tapi bener sih Mang si Benjo. Mentak jempling ye lembur lamun Mang Didin paeh mah. Mantap horornya. Tebalan sari apa lah? Udah aing mah balik. Kadang-kadang lama kedeng ulah baperan. Ngambek bae kot-koros. Mang. Benjo boga ide supaya Mamang diterima ku si Mumu. Ide naon sia? Tapi eta coklat jeung benjonya. Oh, geus lah. Lumayan. Embung anu boga idena. Geran ge naon? Kadege, bere-bere. Bener mu, orang tadi Mang Didin ngomong nage geus barusan hirup cenahnya pong. Oh, cius mu abang mah tengah bohong, nyetik. Duh anjing, kudu jadi kieu sih. Terus aing kudu kumaha ieu? Tenang mu, geus kuari mani urang tengah mandiin lah yuk. Ayo atuh. Ayo. Ayo, Bu. Ampang, Asik kun cicing bae my love, lain gerana ayo ilu. cicing bae. Siana gitu ngajak aing malah ngegandeng si Mumu maburna. Hampura my love. Tadi mah leungeun aing otomatis sorangan nyekan pundak si Mumu. Ah, dasarna be sia mah genit. Awas ya koing kos kitu deui dirontokeun ka beta untuk sia. Udah kan bae. Hayu tuh my love, hayu gerana ayo. Hayu. Ih, sia mah bae. Ih. Orang bae. Geus ayo geraan. Ayo dik. Awas. Orang bae. Ih, bae. Kak. Nah, mu kebeneran kaki kami kayak masia. Oh, mu gawat nih mu gawat. Gawat naon? Mang Didin bunuh diri mu. Kan cek aing mu bener kan? Nu bener sare adak Mang Didin bunuh diri. Oh, mu tuh di mana Mang Didin geus ngagoler bae, sabari sungutna ngabusa kos embe mabuk daun dangder. Ai, kok bisa gitu sih? Gara-gara ku sia ditolak eta mu, jadina frustasi meureun. Oh, bener beb. Aneh, karena ditolak cinta doang ge laju bae bunuh diri. Kuku kitu mu aya jelema can teteg mah agamana cepet frustasi. Oh, geus aya ka Mang Didin bisi kaburu nyawaan, hook bisi teu kepencit. Asia Subek nang kotak mun batur si Nobek. Nyaho sembarangan bae. Sirintik yo. Geus ayo ih. Mang, ulah ka maut Mang ih. Mang. Mang. Benjo can siap kalengitan Mang Didin. Najan banget Mang Didin rusake. Benjo sayang kok ke Mang Didin. Mang Didin udang. Mang Didin. Mang. Mang Didin berani Jo. Jo, Mang Didin berani kok bisa kos kieu. Mang Didin, mata ngakan obat nyamuk bang tuh biasa pak. Wah, tas ya, kok bisa Jo? Nyaho untuk naon obat nyamuk dia kanan. Mang Didin. Enggak aneh pugu. Si Gana obat nyamuk disangkarang inang meureun kumaha nama. Ih, kok aya bae aing mah. Ya, Mang Didin. Mang, sadar Mang. Sadar Mang. Mang Didin. Percuma dak. Si Gana Mang Didin Mang geus nyawaan. Benjo sembarangan bae Benjo. Bu, coba mu sia ngomong bawa sia bogo gitu ke Mang Didin gua di mah. Oh, mu coba ngomong. Sugan si dek narima Mang Didin mah. Mang Didin hirup deui. Teu nyambung ih. Nyaho ih dek maut be, tapi suku kumahakeun deui. Heudak percuma aing geus maot mah. Hayulah maning kurang palitkeun lah. Tas ya main paling bae. Emang matur gede bog. Maedan ye si ompong mah. Nyaho ih. Maksudna dikuburkeun. Mang Didin, Mang Didin. minta maaf ya Udah, Mang. Mau bener-bener teu bisa. Nerima Mang Didin jadi kabogoh Mumu. Memohon Mang Didin ngerti, Mang. Mang, geus. Geus bae we disali. Betul mu betul. Mang, sakali di mu minta ampura, Mang. Geus. Mo, berarti siapa bener-bener embung be nerima Mang Didin. Kajenting Mang Didin geus kos kieu ge.
Jo, ente bisa. Ayah teh mah teu bisa dibohongan, Pak. Nah itu bogo mah teu bogo bae. Percuma atuh ai kieu mah. Oh, ja. Mang Didin Didin, mang, geus mang udah mah. Geus san di barana. Mu konsen begitu sih ke aing. Oh, jadi Mang Didin cuma pura-pura doang. Juga aing mah saya bakal berubah pikiran gitu. Nela aing kos gitu. Tapi tetap bae sama embung. Aduh, Mang Didin, mau mangus panik, be. Mu jadi kieu sabenerna ieu ide Benjo. Endingna sugan teh si bakal daek kitu nerima Mang Didin. Kos zaman film si Ompong jeung si Tika teh jadian gitu. Oh, mu kan si Ompong jeung si Tika jadiana gara-gara si Ompong ragad. Aju pingsan, aju si Tika ceurik bari ngomong. Tika ge sayang ka Ompong, sabenerna mah. Saya inget kene kan Tik, jeung si Ompong. Mang Didin, atuh kami mah beda cerita lah, Mang. Nya, kami mah emang lagi geus direncanakeun ku pas sutradara ending nanti jadian. Oh, bugo, pacar aing ge. Aing mantak sarua gitu ceritana cara seria duaan. Mimpi gitu, coretan. Mu, ke mana mu? Ih, lepasin siapa ulah lagi. ninggalkeun aing mu? Ih. Ih, Mang Didin lepasin. Mu, mu saya tega amat si aing mu. Iya, gara-gara ide sia Benjo. Itu benar, ide sia mah KBG. Udah sama kita le. Aing lagi cinta sia mumu, ulah dibanjur kieu ge.